geus boga ka bogoh namina Aaang. Nya terus Puguh urang teh ka dieu teh rek ngenalkeun maneh ka Aaang. nah gitu kan eta teh kabogohna kembang. Justru eta lamun Aaang jadi salaki Neng, jadi dulu jeung Teh Nisa. Mun atuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puntennya Lami, tadi teh nu ngajaga tokona, Nuhun teu nanaon, tepangkeun jeung Teh Nisa. tepangkeun Aang pacarna kembang. Sampai yuk. Neng, awihnya. Soalnya loba padamelan. Ih, ngahamil buru-buru. Deh, ya oke pendak deui nih. Assalamualaikum. Salam. Ih, kesel teh nembe ge pendak. sabar Neng. Kebiasaan tuh dah manehna mah kitu. Neng isukan oge tiasa pendak deui. Aaang ka mananya? Geuning teu aya kabar. Samper we sugan ka rumahna. Tadi pantas diajar masak sayur ku Teh Nisa. Nya samper wae bade masihan surprise. Tara. Ya, si Neng nanahan ka dieu. Aa mah neng ka dieu malah ngambek. Yeuh tingali neng tos masak kangkung kangge Aa. Pining kan hiji, Neng. Emang Nengna tos tuang. Teu biasana Aa perhatian ka neng. Nyantos ayu di luar bae. Di dia mah bisi ngeliat bos A. Kayak Neng dicarekan deh. Ayo. Enak pisan ya masakan. Neng pinter pisan masak. Sabenerna eta nu masak sanes neng, tapi Teh Nisa neng mah cuma nungkus wae. Pinter pisannya Teh Nisa masak. Masakan ieu enak pisan. Neng ge eleh masakan teh. Ih, geuning kitu nyariosna. Ih, si Hoki mah moal. Kabogoha teh temperamen pisan ih. Ambekan wae. Oh nya. Teh Nisa teh tos gaduh kabogoh tacan. Nah sih jadi ngebahas Teh Nisa. Harusnya apa Teh Nisa? Terus deh puangna. Ama ngebahas Teh Nisa. Sebut. Pana teh kemam. Ini dicanda. Neng mah. Neng, ari kalebet teh salam, ulah ngaleos bae. Naon sih, Mak? Nah atuh datang teh mani ambek-ambek. Teh Nisa mana, Mak? Aya tadi mah dilebet ujung ngaos. Kok datang-datang Neng kembang ambekan ya? Sayurna oge dibalikeun deui. Apa teh enak sugan kangkungna? Aaang nanaonan sih ih. Ngabasna Teh Nisa deui, Teh Nisa deui. Make muji masakanna segala deui. Kesel. Naon atuh Neng geuning ambekan. Aangna cuek deui sugan. Henteu nanaon da. Bisa oge ngadangu tadi ambekannya ka emak. Kunaon sih? Kuyos atuh kumaha abi. Anak ngambeknya gara-gara masakan teteh enak. Henteu sanes. Kunaon sih geuning kitu nyariosna. Tos tong sok peduli ka Neng. Emang kunaon kitu? Tong sok loba naros karitu we kaluar. Emang benerannya masakan teh enak? Masakan teteh teh paling enak. Sampai Aa muji teteh deui. Sampai cacarita tentang teteh. Kesel. Tong sok sedih kitu deh. Kaditu Neng mah hoyong nyalira teh enak badan. Neng bisa kunaon nangis? Dicarekan ke neng kembangnya. Henteu uwa, punten ya Nisa bade kapungket. Kenapa? Bang meserkeun gula bereumnya ka warung. Wah bade nyambel teh aya gula bereumna. Warung mana, Wak? Warung Mak Ucok teh anu di ujung. Oh, mohon atuh, Wak. Aaang ka mananya? Neng tos udur 2 dinten geuning teu karompok. Tos teu peduli deui ka Neng sugan. Neng Nisa. Di Neng. Ini naon, Wak? Bang masih
pikeun landongnya ka Neng Kembang. Oh, mohon wa. Kunaunya si Neng ujuk-ujuk udur gini. Biasa keur ngadat, kita mah aya kahayang teh kitu. Neng, ieu dileut enggal diimuh heula caina. Naon sih ka dieu? Neng teu yang diganggu. Ke oge teteh keluar atuh Neng sok aya nama emuh heula geura. Si Neng kunaonnya ambekan bae. Padahal mah Nisa ge teu aya perasaan ka Aang teh. Nisa, antosan sapedapnya. Neng bade karampok teh heula. Ih, sareng teteh we atuh. Ih, tugu udah mau alami. Padu bade ngambil catatan wae. Nya atuh sok. Bang mananya geuning teu datang-datang sih. Neng Nisa, kenaon di dia?